cek Allah atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Cek sebagian lain minkum diganti kena minkum sebagian. Eta menjadi dalil nanti. Ente minkum itu mana Musa palimah sok taek urut ka pamarentah Musa palimah nyaeta anti pamarentah gitu. Punten ya mah punten. Usabab di mana ada minkum itu kade aya eta bisi urang mah kada mah usahakeun taat ka Allah taat ka Rasul nyata taat ka pamarentah. Salah salios eta pamimpin urang sami gitu anu ka kudu ditaat itu ngan urang teh taat turutkeun we taat dina kasayanana turut dina kasayanana turut dina kaadilanana turut dina kaamanahanana misalna eta mah lamun aya teh mah hadir mah lamun awon kudu dituturkeun dina kaawonana ngan urang hargaan dina masalah naon nyaeta kapamimpinan. Sedangkan saya Allah aya kalimat teh nyata aya ulama aya umaro. Kemarin saat itu kurang sadaya puih kan tadi kurang kudu rasa syukur ka Gusti. Sok aturana ke diri urang teh nyaeta dina kakuduanana polahkeun diri urang teh dina urang kakuduanana. Kudu kumaha umat Islam kudu kumaha jalma mukmin. Mana cek sebagian kataranya itu cukup orang tekadkeun tasdiqu biqal benerkeun we hate teu biasa teu cekal